Aduh, aing mah menipa pusing. Awal bulan keneh, duit geus eueuh. Dompet. Ini asem. Woi, si Samenya kalau dompet Anjir, kuat gawe eusian kieu dompet. Wah, loba duit ieu mah bunga kitu Jajanan ieu mah Aing mah gimana ya duit? Hai. Aduh, keur baru ngaki ieu, loba duit Aduh, mana itu kira-kira banget siga kieu disebut bunga. Oh, kumaha kitu. Aduh. Ayo Napil, masih bulan mora. Tapi isi dompet aing geus dadas, Pil. Oh, bener dadas tuh. Mana nyilikan naon? Banget dadas. Astagfirullah, dompet. Walah, aing mah. Oh, mana keur butuh? Iya, aing keur butuh pisan, Pil. Aing mah wayahna di bae lah. Itu teh babaturan uing teh pernah ngomong sih. Kumaha? Aya hiji tempat nu bisa bikin langsung kaya. Ah, gimana? Aya geus pokona mah uing geus pernah di beja. Jangan. Heeh, bener. Geus cicing tungguan aing siap-siap. Urang masuk mangkat kana. Cicing. Aduh, aing mah lila teh si Samin teh. Geus cengarina diuk kieu. Nah, Pil, mangkat. Ieu naon ya? Di surat lamaran. Jangan aduh makan kitu segala. Aing disuruh mangkat age. Age Age. sugan aya kena can tutup Ayo. Ada itu, di itu. Aduh, Pil, nyaan mana tempat siga kieu leuweung gede. Bisa orang ngajian jadi beungar. Aduh, Pil, aing Gak ada. sieun, Pil. Yang beunghar geus cicing. Aduh. Mana mah telat. Dodol. Aduh. Si eta, saha sih? Aya naon ka dieu? Saha ieu teh? Ieu teh. Naon ka dieu? Mong. Geus Perlu. bah. Jadi kieu. Bang teh yang beungar. Hayang beungharnya. Oh. Boga teu carana. Abah tungguan di ditu. Hah? Di mana, Bah? Oh, di itu meureun, Pil. Waduh, lagi buru, Pil. Buru. Lebekeun. Aduh. Wah, itu si Mbana. Buru-buru. Aya naon ieu? Kieu, Bah. Apal, geus apal. Oh, ya harus apal mah syukur. Ya ijazah sareng kelengkapan anu sejena. Jang naon kieu? Ani ieu tempat bisa ngajieun orang beunghar. Kalau abah cukup ieu meledak asup. Ieu jadi kumaha ijazah? Teu kudu make nu kieu. Terus kumaha? Biasa mah. Ka abah teh sok bareka nomor. Bener ieu, togel. Ya, halus. Aduh, kumaha sih maneh? Aing teh dengan gawe. Nah, jadi nu kieu. Ujit jeung mana mah. Kumaha ieu teh? Lainna boga sabaraha. Aduh, aing teh urang teh pungkun nuju teu aya. Biasa sugan kasbon. Saweureuh ka dukun make kasbon segala. Ya dah, kumaha ieu teh? Bukan teu. Naon? Minjem aing. Siapa nak geus ngomongin? Aduh, Bah, ieu mah punten nya. Oh ya, anak aya. Dengan aya saking-saking aduh. Kapan ngeunah kieu mah? Geus cicing. Kidul, Bah. Cicing. Kidul, kulon. Bah. Cicing. Nanya wae sia mah. Cicing atuh. Kidul, kulon, wetan.
Di mana-mana kali ya. Wah. Tapi gue asa miskin kayaknya atuh bah. Cicing. Jangan anggus teh. Di kertas di Abah. Jerona aya tulisanan. Pantangana ulah dibuka saat 100 lengkap. 100 lengkah. Iya. Tapi kan, bah, ini asa miskin kayaknya. Balik wes mah lo batanya jeung mitoha teh. Balik. Balik pil enak teh. Tong akan dibuka 100 lengkap. Oh. Bertanya pisan pelanggan teh. Untung masih pelanggan. Aya bae zaman ayeuna nu masih percaya gitu-gitu. Bener mah gawe lah. Peniga engge keur digawe tapi. Heulah, bener lah. Lumayan we ieu mah lah. Yang beli kopi. Tapi heulah ini lah. Aduh. 86, 87, 88, 100. Sapan salapan aja. Jadi 88, 100. Ayeuna buka kertas di si Abah. Salam hiji maneh kudu tondok heula ku batur. Duh. Nyaan ieu teh kudu kieu. Nyaan sama mana yang bengaran tuh? Nya hayang tapi kan nyeri meureun. Geus henteu moal. Laun sih, laun. Tahan. Laun. Aduh. Oh, itu laun. Aduh. Geus. Naon ieu nu kadua? Jadi nomor calana Abah 32 tak eta nomorna. Hahaha. Maneh tuh. Percaya kene nu kieu tibatan gawe da. Untung nama ketipu. Napan aing ge cek babaturan aing ka dieu. Emangna aing naon? Tukang jahit dibere nomor-nomor siga kieu. Mamam teh kertas. Duit aing tadi kumaha? Nyau balik Alah aing. gantian maneh. Oh, naon nu kieu patut lah. Cen. Kajen di bawah. Kilo. Namanya awai. Iya mah. Kurang tarik nih. Hiji, dua, kilo. Aduh. Kurang tarik itu make rasa dah. 2 kilo.